warahmatullahi wabarakatuh. Wanyema ayeuna aya di lokasi nyaeta di warung Mang Kosim. Insya Allah bakal disumpingan ku sim kuring. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah. Dina waktuna ningan abdi teh alhamdulillah patepang dawuh sareng Abah Kosim. Abah Kosim teh ieu teh Eyang Calempung. Tah, ieu Calempungna hasil kekreatifan Abah Kosim di wilayah Mekarwangi ieu alhamdulillah gitu. Urang teh senja gitu urang ngaguar deui dina potensi ieu kesenian buhun anu parantos ku anjeunna ditatikeun deui alhamdulillah dimumule gitu nya Mang. Nya Mang. Tah Mang ieu teh nya Bah ieu teh abdi ka dieu teh mun bade tumaros sih seueur nama gitu. Tumaros ngenalkeun ieu Calempung teh naon gitu tuh. Sasakalana ti mana nya gitu tah Mang. Mangga Upami nyarioskeun sasakala mah panginten bisa benten-benten nya tiasa benten-benten. Soalna ari sasakala nama ya teh Calempung teh cikal bakal kenang zaman kapungkurna. Janten orang Sunda kapungkur teh acan gaduh kenang teh nyaeta kenang teh ku awi nyaeta ku Calempung teh sapertos ieu anu hiji mah ieu sebatna Calempung tunggal. Calempung gitu. Tunggal Cikal bakal kenang teh ieu zaman kapungkur entah tahun sabarahanna kitu nya. Nanging hiji awi hiji alat ya janten tiasa 3 suanten. Tiasa janten 2 dikolaborasi we gitu. Jantan dikolaborasi teh sareng karinding, bangkong reang, gong tiup, terus toleat zaman kapungkur geuningan seueur nya alat musik tinu awi teh geuningan. Calempung renteng. Mun anu 7, anu 6, anu 8 gitu. Jantan upami anu ayeuna aku abdi ieu dipidamel, ieu namina Calempung gebot. Gebot tah itu Calempung gebot. Calempung gebot kunaon disebat Calempung gebot? Upami disebat Calempung gebot ieu teh berarti aya tambihan handapna, aya nu 3, aya nu 2. Kanggo tiasa kanggo padungdung. Mohon pisan. Kanggo tiasa niru penca gitu nya. Sapertos golempang. Ieu teh golempang. Gitu. Kieu gitu. Janten asal usul nama cikal bakal kenang lah gitu nya. Upami nyarioskeun sasakala anu sanes nama abdi bilih lepat gitu, bilih benten sareng nu sanes gitu. Soalna di kota Bandung teh parantos seueur gitu Calempung teh, ngagaduhan Calempung. Nanging ngeri abdi mah otodidak kana Calempung, kana karinding, kana bangkong reang gitu. Seperti Bah itu tos sabaraha lami Abah teh ngagarap ieu teh Bah. Ngagarap ieu teh hampir genep tahunan lah gitu. Sanes nembe atuh teh Bah. Genep tahun. Sanes nembe atuh selami. Alhamdulillah gitu nya parantos nyebar teh anu maleser ka abdi teh sapanggungan saset gitu. Alhamdulillah. Panginten anu eta nama parantos 5 set anu parantos keluar. Tah ayeuna ge abdi teh nuju ditarik ku Singaparna ku grup Lais. Grup Lais teh hoyong gabung sareng abdi gitu. Lais anu kaluhur teh nya anu nganggotamang di luhur. Nya Grup Lais teh. Ieu teh alhamdulillah ya ge awi teh tilas Lais. Oh ieu teh. Jadi canak ka dieu teh. Wah, buhun pisan atuh ieu nya Lais ieu teh. Tilas main Lais di
Tasik di Galunggung. Mohon. Abdi di Canak Adieu gitu. Dah mah. Ieu mah ieu tos dijelaskeun Calempung tos dijelaskeun. Teras di kapungkurnya. Alhamdulillah aya keneh. Ieu mah ieu nanti pesan ieu mah kangge pemuda nu ayeuna pan ayeuna mah seueur kitu pemuda teh nya nu geus poho kanu seni sorangan geus poho kanu pembadaksina gitu tah kumaha tah kabeh pemuda supados tiasa katarik kitu resep deui kanu seni tah kumaha teh mah eta mah upami nu hoyong tiasa narik sareng eta nama kedah kanu anjeunna positif pisan gitu karena alat buhun ya. Biasa dikolaborasikeun sareng alat nu sanes gitu zaman ayeuna mah gitu nya untuk buhun wae gitu. Bade sareng band. Bade ditambihan ku naon gitu. Sapertos abdi ayeuna ditarik ku urang ditu pan dikolaborasikeun sareng penca. Alah geuningan kieu ge tiasa dikolaborasikeun sareng penca. Geuningan. Aya deui anu grup antagonina hoyong nganggo celempung cenah gitu ditambihan gitu. Tah abdi teh ayeuna teh nuju ngadamal ieu teh gaduh kaemut gitu nya abdi teh acan ka ieu gitu ka urang Cibaduyut teh nya janten anu ngangkat harkat derajat abdi teh urang Cibaduyut salaras mah gitu. Alhamdulillahnya mah ya mohon nanging abdi kamari geus ade kayak permasalahan gitu nya tanah mah can we mang kedeu ya tanah mah kasisikeun we heula ayeuna mah kumaha ieu carana ieu bisi manawi kitu pemuda-pemudi supados katarik hoyong pale latihan ieu kedah ka mana ieu kedah sering we ameng ka dieu ka mana ieu teh ka dieu we ka warung Mang Kosim gitu kedah ka dieu upami bade nyobian disadiakeun di dieu Calempung Karinding pertos bangkong reangna nya aya di dieu malahan abdi ge bade ngadamal deui anu Calempung Renteng anu 12 wah lebih anu mantep deui Calempung Renteng anu 12 nanging ayeuna teh awina tacan kacanak gitu nya iya gitu pokona mah tacan kacanak urang teh nya ulah eleh ku seni asing gitulah ya leres ari seni pribadi sorangan urang Sunda sorangan dimumulekeun gitu ulah kitu urang teh lahir di mana ieu teh lincak tanah mana ieu nya mah pamitos raresep kana Calempung insyaallah bakal ranteng gitu raoseun nya mah nya banyak raoseun ranteng insyaallah mah tergiur kana anu positif gitulah leres anu tadi pakai hoyong kurang-kurang gitu nya sapertos nya kumpul-kumpul sambil kumaha gitulah anu teu positif ya gitu harinya awi mah abdi tos ngalaman teh karena positif gitu seseueurna nya urang teh seueur babarayaan seueur saderek gitu dina seni buhun teh tah kitu kepala wargi sadayana tah sakedik paling sakedik demi sakedik kayak bakal resep kana karindingna karinding kana Calempungna nya ai tepakanana mah da kayak kumaha tos nuturkeun urang mohon tah kepala wargi sadayana alhamdulillah tah ieu Calempung upami bade ninggal atanapi ngiringan atanapi hoyong panasaran dongkapi ka Mang Kosim ya Mang Kosim gitu Mang Kosim hatur nuhun sami-sami alhamdulillah parantos rengse alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.